Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Abdi Marvin Nugraha Rahman di kelas 12 IPA 2. Di dia Abdi bade nyampaikan materi resensi kanggo penugasan. A. Perkara resensi. Nyili kana istilah geus kaciri istilah resensi lain pitu intina bahasa Sunda. Istilah resensi asal tina bahasa Balanda resentie. Sarepan tina bahasa Latin recensio, recensere jeung revidere, nu artina nepikeun atau nyaritakeun deui. Nu disebut resensi teh nyaeta ngajen atawa menten kana hiji karya seperti buku, film, atawa tontonan drama jeung musik konser. Cindekna resensi teh nyokot kana kagiatan menten atawa ngajen hiji karya atawa kagiatan pitonan seni nu tujuanana pikeun mere informasi jeung ngagambarkeun kaunggulan jeung keengkeran karya keur nu maca atawa nu lalajo. B. Struktur resensi. Pilih kana wangunan biasana resensi teh miboga opat struktur. Sangkan leuwih tetela baca pedaranana ieu dihandap. Hiji, identitas karya. Biasana nataan identitas utama hiji karya dina film resensi. Ditataan judul film, sutradara, produser, tahun dirilis, aktor. Adapun dina resensi buku ditataan judul, pengarang, pamedal, tahun medal, jumlah kaca. 2. Ringkasan carita. Dina resensi film diguar kumaha rangkesan carita nana cindak bagian ieu teh nemberakeun eusi hiji karya. 3. Tilikan eusi teh atawa sawangan kana eusi karya. Nu nulis resensi kudu ngagambarkeun kapunculan atawa kaonjogan tina eusi karya nu diresensina. 4. Panutup. Bagian ieu mah eusina teh cindak tina eusi resensi. C. Langkah-langkah resensi film. Hiji, lalajo film anu rek diresensi sing daria halus mah film anyar anu di lalajoan ku hideuk teh. 2. Nyatetkeun guluyuran carita alur atawa adegan-adegan penting anu matak dikatajieun tina film eta. 3. Nyatet pamanggi atawa sawangan hideuk. 4. Tulis judul resensi ku cara nuliskeun identitas film anu dirensensina, judul, pelaku utama, sutradara, produser, rumah produksi anu ngalokeun film, nulis naskah. 5. Susun rangkai resensi anu rek ditulis. A. Jenis film anu rek diresensi. B. Nuliskeun identitas film. C. Medar ngeunaan carita dina film timimiti galur jeung tokoh-tokohna. D. Medar ngeunaan kaunggulan jeung kaengkeran film. E. Medar ngeunaan mangpaat film keur lalajoan balarea. F. Kajudulan esensi. D. Langkah-langkah ngaresensi buku. Hiji, milih buku nu rek diresensi. 2. Maca kalayan gamet tur imet buku nu rek diresensi. 3. Nyatetkeun hal-hal anu dipikatijieun jeung kurang pikatajieun atawa sawangan. 4. Nyatetkeun pamanggi hideuk. 5. Tuliskeun judul resensi hideuk ku cara nuliskeun identitas buku, judul terbit, pengarang, pamedal, tahun terbit, kandel buku. Tujuan ngaresensi. Ngabantosan pamiarsa ngartos deskripsi sareng panilaian umum ngeunaan hiji karya secara ringkeus. Nyadiakeun pamahaman komprehensif serta informasi ka pamirsa ngeunaan karya keur diresensi. Contoh karya film nu ku abdi bade diresensi nyaeta film Serigala Terakhir. Judulna teh Serigala Terakhir, pengarangna Ufi Afianto, rilis 5 November 2009. Pamedal investasi film Indonesia, durasi 110 menit. Pamaena Fatin Muchtar sebagai Ale, Vino G. Bastian sebagai Jarot, Dion Wiyoko sebagai Lukman, Dallas Pratama sebagai Jago, Sadat sebagai Ali Syakif, Reja Pahleti sebagai Patir, Fanny Febriana sebagai Aisyah, Janeta Giorgina sebagai Yani, Agung Surya Putra sebagai Bara. Sinopsis. Jarot jeung Ale teh babaturan alus, timuwuh bebarengan seprak budak leutik, duana teh gaduh seueur bersamaan, tapi henteu dina karakter aranjeunna ngabentuk geng wolf
tukang sareng impian janten mafia pangbadagna. Kalebihanna di film ieu nyaeta akting para pelaku dina film ieu kacida alus seperti Fatir jeung Jarot. Katambah-tambahna deui jalan caritana teu bisa diprediksi, jadi matak penasaran panonton nungguan adegan saterusna. Sanajan durasi lumayan lila, teu karasa bosen sebab dieusi ku adegan-adegan nu matak dikabitaeun. Kakurangan nyaeta kalemahan aya dina aspek make up sareng penampilan. Contohna make up mayit anu teu pas jeung cipratan getih hasil tina gelut ngarasa teu wajar. Kalemahanna CJ-na dina film ieu present loba kekerasan anu leuwihan watas. Amanatna ti film ieu nyaeta jigana film ieu teh ngajarkeun urang ngeunaan silaturahmi urang kudu aya nalika babaturan urang sedih atawa seneng.